nuluykeun ayat nu kamari nuntaskeun ayat nu kamari. Kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah titah ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas. Ku ucapanana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna sholati sajana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umrah kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jangka Allah murni. Salat abdi ka Allah, ibadah haji abdi ka Allah, hirup abdi jang Allah ku Allah ka Allah, pae abdi ti Allah ku Allah ka Allah. Mantap. Geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah, boga pikiran kos kitu tah, urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun. Jangan itu perang ya pae atau mending perang, sedangkan pae itu perang mah oh nilai, lamun pae pakai perang nilai na luhur jasa. Mantap kan? Tes ieun perang tes ieun. Ya teu perang, paling ya tunggu waktu doang 10 20 pae ka dituna. Aju pae can pugu jadi nanaon ka di kuburanna. Mending perang pakai berjuang ngeluhurkeun agama Allah, surga pae ge teu kanasaran. Mantap. Keur di majelis bener. Keluar betul bener. Masya Allah, sejasa. Naon dia nu ngahalangan ka diri urang teh nafsu. Mata masih keneh resep neuleuh nu bahenol nerkom. Glamor ceuli masih keneh ngadenge suara nu merdu teh resep. Irung nu sengit-sengit resep kitu keneh letah nu lazat nu geunah teh indah ketika urang neuleuh bangunan mun hees di dinya eta hanya kos kitu bae deuk datang ka iraha eta kikituan teh deuk datang ka iraha kos kikituan teh. Hei para pemerintah, wahai para pejabat, ente ngagungkeun raja anu raja eta bakal pae ente nage bakal pae kunaon sumuhun daun bae ka raja, kunaon ai ka raja dunia sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhunan bolon ente ngabdi ka lurah diabdikeun pikiran tenaga awak gagabdi ka lurah teh raja sa desa kunaon ai ka Allah teh daek atuh maneh teh bolon amat ai ka lurah sumuhunan lurah bakal berhadapan jeung raja nu maha bako. Ente berhadapan jeung bupati. Wow, lantaran ente jadi PNS, kumaha cak tunjukkan bupati bae. Siap sagala rupana. Pokona mah kumaha cak bupati bae. Mangga. Nurut amat si ka raja dunia ai ka raja Allah, ka raja pangeran, ka raja dunia henteu. Engke ente ditinggalkeun ku raja. Bo ente di exit atau pae itu ge bakal pae. Geureunnan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut. Teu datang ente otak kalinya bolon. Kuari ente sumuhun-sumuhunan ka SBY. Wah, kukumaha ge dibelaan ka jeung kukumaha ge nurut ka raja dunia. Aya masana sabaraha bulan deui geus san SBY. Ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai ka SBY ngabdi ai ka pangeran henteu engke bakal kapanggih jeung pangeran sia. Otak tah pasang ku sia. Wah, di pabrika bos luar biasa. Ya siap bos. Ai ka Allah kurang henteu ngaboskeun bloon sia. Goblok sia, waktu zuhur bos-bosan keneh bae sia. Waktu asar bos-bosan keneh bae. Cak Allah, sagede-gede bakal berhadapan jeung aing dipagang sia ku aing. Masya Allah, tah eta lah anu mantak urang embung pae. Hayang jeung teu, hayang jeung embung, siap jeung teu siap, pae mah pae bae.
matak sing hade sadar oi jaheun nya aing ulah terlalu ngabdi teuing atuh kos ieu je ge bakal ka Allah urang tuh iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin neng cek urang teh ya tak urus ya ini ke mana kakak ngaji ini ke Allah ka tukang uduk ulah ngomong pokoknya mah ieu ngaji bae heula dan kakak ditu mah kumangke bae ieu tah eta teh ninggalkeun dunia ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing paeh ge teu penasaran aing ye cek pamajikan emang deuk paeh teh naon misalna ieu mah misalna paeh ge keur ngaji mah geus ridho aduh kak ulah aju hanteman-teman gitu kak aing mah geus dikallohkeun inna sholati sanyana salat wa nusuki ibadah haji kula umrah kula ngaji kula segala ibadah lillah ka Allah bejakeun Muhammad Allah hiji ikhlas la syarikalah duana nu hiji nu ngabarengan gitu anu ngabarengan nu nyekutuan hiji Allah mah la syarikalah hiji wa bidzalika umirtu titah kitulah ku Gusti Allah dititahna ka Allah salat puasa zakat haji kabeh titah ka Allah keun hirup bae ka Allah wa ana minal muslimin geus lah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar cakupar kumaha cakupar teh ngomongna ka Kangjeng Nabi mad ka dieu mad kade aing ngadengekeun sia puyeng aing mah puyeng geus bae lah maning sadar mad ulah aju ngaco gitu irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tabaatin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika man irji ya Muhammad ila dinina maning balik ka agama kurang kabehan ieu agama nenek moyang hayu balik wa'bud alihatan urang ngaibadahan pangeran urang bae watruk ma anta alaihi tinggalkeun keyakinan lu kumaneh keur ditetepan wa nahnu takaffalu laka aing kami kabehan siap nanggung kumaha kayangan anjeun ente hayang naon man hayang naon hayu bae hayang wanita nu mana pilih hayang jabatan nu mana hayu dibere we hayang kakayaan hayang naon hayu ku aing ditanggung geus pokona tanggung jawab baliklah hayu ka agama kami eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin endahan pajar nu edan balik beman balik agama ka urang ayo tinggalkeun geura eta agama kos gitulah nyembah kanu teu kadeuleu mah hese ieu patung urang gede manat ti pohare Kangjeng Nabi teh ngajak ka kuparna seperti gitu. Contoh jang urang ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah lamun asa menang urang cilaka Allah nah ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah nameureun jeung can waktuna biasa bae urang maju berdulah sia ku biar aja teu geus saya moal daek-daek deui kadinya lah tah kiai sih berwitan sakumaha parawan tah mah tuh kiai mah teu menang berwit terus gempur terus mantak dakwah teh anu hebat mah Habib bagus kitu nya mah didengekeun beres didengekeun sabodo Habib teh dakwahna ke dakwah deui nya mah geus sabodo nya geus pokona mah kitu-kitu teuing deui hese ngajak teh terus lalaunan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mantak kudu boga kekuatan Nabi artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti duniana Nabi mah kuat urang geus datang ka mana nurutan Kangjeng Nabi mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh
nu balak genep nanyong hel bae teu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan Kangjeng Nabi mantak make silsilah lah urang ka guru menta kekuatan faed guru ka guruna guru ka guruna guru ka guru langsung ka Kangjeng Nabi geus lamun urang mantep dibere ketika geus dibere kekuatan Nabi masyaallah nu dideuleuh hiji Allah mantep jasa itu ngadengikeun mah mantep jasa balik ceramah udah bayar duit mantep jasa bener pun mantep Kangjeng Nabi jelaskan tentang ketauhidan hiji Allah ikhlas Allah bae geus endahan dibayar kukupar seperti gitu nu mantak mat bejakeun aghairallahi yabghi rabba apakah kaula neangan salian Allah sebagai pangeran sebagai taubeh penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar kita ngartikeun make je cek baru tadi terjemahan mah je mantak ge kan ente taubeh garadat taubeh teh enggak memeleh cek Kangjeng Nabi we aing mah ngajak ka Allah salat haji umroh hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikal hiji kunaon sia ngajak pangeran ka pangeran sia je cek Kangjeng Nabi tuh wah jehan kan di terjemahan nah aya di dieu mah aya je menang dina ilmu bilaga taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar li taubeh ngaranna kul a goerol ta eta hese ta kul a goerol a ta hamzah kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia bolonan kan diterjemah mah ieu mah aya di dieu mah watak Quran we hese ge kos kitu teh hamzah doang aya bolonan je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah ih blon siapa aing mah tadi gak geus dibedakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin aja sia nitaan balik ke agama sia ka pangeran moda sia ting bating bolon teh hamzah aya bolonan tah ngahinakeun maksudna mal kapangi di terjemahan mah mentak urang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang ceramahkeun ka batur sakituna bae cak anu ngadengkeun jaing ngarti ku situ mah aing osok maca hese tah aya jehan karena orang ngaji pakai bilaga mah geurang je sia gagajak ka aing cek Kangjeng Nabi ti Allah bejakeun lu ada tuh je belon awas ya maka kudu ngajak-ngajak ke pangerannya na emang nah aing kudu neangan pangeran salian Allah teu bisa kitu bejakeun sedengkeun wa huwa rabbul kulli pan Allah mah anu nyieun anu mangeranan nu milik wae perkara aya aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia belon gitu teh cek orang Arab ge mah apa itu belon blon eta ahmak eta ngaranna blon jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang tapan halal tak kacang mata jadi tai kebo kan orang ngomong je kacang sabagus-bagus kudu jadi tai kebo tolol sia kacang urang gitu kan tolol kacang ji atuh kunaon jadi di dinya blon sia ulah diteu kepok hayang mah dihareupeun iman atuh ngeunaheun ngalana deui eta ngaranna ahmak tah kitu keneh lamun aya tanggal cabe tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu ka sisi walungan cek urang atuh kunaon jadi di dieu sia aing hese ngalana ka sia ji lain pada tempatna tuh tukang ngeuni mah jarana digelos aya di dieu Pak kunaon di dinya tuh tah eta ngaranna ahmak nu kos kitu aslina ahmak tah ku dakik-dakikna lembut nu ahmak eta horenganan nu lain parantina terjadi eta ahmak contoh nu lain kiai
kiai hayang di kiai eta mah eta masantren henteu mondok henteu haju nyana make predikat kiai ceramahnya dikiaikeun haju bunga deh kayak teh sarua jeung tangkal kacang jadi ditai bos mah eta kos kitu ajawan ku Imam Ghazali Masya Allah mantap kuari loba kiai teh kebo ya kos kitu bisa lu Ghazali Masya Allah mah eta bloon eta kos kitu lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na gitu tamat jangan di pasantren salap ngaji riyad takrib fatul muin hadis we geus bae atuh urusannya na bae kuari kampanye hedo ahmak tak kiai kata sarua jeung kacang jadi di tai tah eta kiai tah anu politik ada tak gitu ya tak itu kalau gue jadi ngomong para jasa eta mah loba eta aya jelema bos kemana bos sana bos kemana bos buku lain bos di bos bunga eta mah kata bloon eta bunganya na di bos irung muka padahal lain bos lain naon bunga dibere julukan bos padahal lain bos mah eta bos gitu kiai mah bagus jasa kunan emang gitu. Tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud dajunya na bunga kieu tolol tah mah kata kiai buku tilok tahajud aju bunga deh hunu kanyahoan ku batur aing sok tahajud kanyahoan hebat hunu ieu rokok ieu tolol teh kiai ada gosip buku tilok ya ahmak jadi loba tak ahmak jadi kumprung ngarana bloon teh nu gosip amun Imam Syafi'i mah ngabahas ahmak teh kudu disesuaikeun kiai deuk butuh hukum cek Imam Syafi'i kudu lupas artina lupas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak make jubah make sorban make udang-udang lantaran ieu supaya didengekeun hukum eta Imam Syafi'i eta kositu ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyala make kaos cangklek ka dieu teh kopemeng plek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akul cek Imam Syafi'i iya Kudel bin Iyad teh kapan Kudel bin Iyad manggih nu toab babatur mapan ngurilina kakenca ieu mah kakatuh ieu mah kakatuh je cek Kudel ieu kudu kakatuh di mana ngaji lah ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nyana ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabi na masih ngomong masing-masing bae sih ini yang boga ilmu dia boga ilmu jeunya yang saya kira itu bisa diomekan teh jelema gegeran ke Kudel bin Iyad panjana mah tempat tadinya Jabal Gubes naik ka luhur gegeran yot make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nyana ka dieu hot make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh maaf ya toab lain ka dieu muterna lain kakatuh ngencakeun ka dieu Kangjeng Nabi nam waduh alhamdulillah hadena aya kiai cek nyana teh mun kiai atuh masalah terus nun tolong cek Kudel aing kere tuh kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayarna lamun make kaos teh dibayar aduh Masya Allah eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti gitu jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung Masya Allah Karim ya Allah pas jasa eta nah cek Gusti Allah bejakeun mat kitu make endeu kudu neangan pangeran Husain moal aing mah tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah Rabbu kulli syai wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teu daya iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak pangeran mah hiji Allah nurut batep teu nurut
jawab sorangan moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana teu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan karena dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neuk datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinya lah makom urang lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mantak naon usaha urang bakal kapagi jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun geura ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple oh we tenang cek malaikat sagedeung deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban bae lain mesti dicatet ge ngodok kotok aya tenang. Masya Allah, ya orang teh pan aya dua malaikat bersebut disebutlah malaikat hafallah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua malaikat peting malaikat berang-berang ya taqobuna silih ganti nu berang-berang nu peting tah eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tah eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cekeun aing membungkan tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantira tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah tuh urusan sia tuh kos gitu bah beres tah eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing mendeuleu-deuleu kos kitu tah teu hayang mantak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsuna wakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg
dosanya dosa orang teu bisa dosa orang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ke Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha nu tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen puguh nu nya lagi teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun teu kumaha manggul puguh aya ge sakintal teu kabawa kabeh sacara ieu aya kana ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa. Tak eta keur carita babawaan bekos gitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur teu bisa. Dosa batur ditemlekeun ka urang, dosa urang ditemlekeun ka batur teu bisa. Wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang ngacaprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta eta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang calana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kazoliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu saya hektar makan iman kali 5 juta pan semeterna beuh luar biasa di mana 5 juta lah ngomong 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina hai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngegeljeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu
mentek ngenahin orang malamun kos itu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bes di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit yang mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu nenangkeun pikiran bae geus lah geus sama uang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh siapa nonton main bola jam 3 beureun pamalingan milu jeung kula main bola eta tah kajen kumaha ge milu nonton ya bosan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana boh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna wa nu dianiaya pareta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poengan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet bae gegeraan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting teh gegeraan ge buku ka neraka leuwih panas tah ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku acak suku kula nu leumpangna aduh aju cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabe bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bima kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya isi teh pasini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pasini cak malaikat ya pasini ada busini ada pasini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah ini ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasilikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar
Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh tenang orang mantap orang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang tenang we kalem pade benar si Rudin sama bong tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pasini ke itu atur ke pasini kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe dah teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh aing hanjaka teu kosia bagi ye kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal hayang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumahna isuk-isuk lain jumahna setengah 12 tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae menang wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu matak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun. Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya. Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didebatkan ku kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu Pan kos kitu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe edan kiai ngajakan ka awewe deh atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeg jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui geus wah beh kuari mah ngararingku tuh tinggal kipu deui be empot-empotanna aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh masyaallah lainnya bae loba tuh kan yes eta asal Allah deuk dijadikeun pemimpin kos kitu kan cek Kangjeng Nabi ke kos kitu di mana Allah deuk menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard
Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus ulah teh Amerika teh bae ketika pemilihanna hese berarti Allah hendak ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih wae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat. Terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara dek henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade, dek ka mana arahna? Dek ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho kaya jurig muncul bae aya calingan teu ya urang lamun anu pro Prabowo ngisi baekeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sia kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nya teu memiliki negara Indonesia aing mah penting hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nya nama sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nya nama urang dek nuturkeun kos kitu silakan tah aya argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteu nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Aku ari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, pan eta teh meureunna boga kepentingan, henteu saluluguna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan ieulah anu ku urang dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teman carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nu mendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi puguh geus istirahat awak mah gampang Dondo istirahat mata sare kali geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang sama kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa hayang personal hal jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula tah simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji
kumaha carana tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun dah imahnyana, ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bila tidak wa akhirun bilan tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba tah mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun ketika ayana naon aing keur istirahat ti kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah orang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantak diibaratkeun ieu teh awa ik teh okos kitu naon ngaranna okos belantara urang leumpah ninggalkeun belantara sesrut geus katinggaleun ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari mah egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon ngaranna Gajah Tunggal urang ka Jakarta ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona geus lain wah eta jelema overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus seguru kitu teu ya patwal bae aing mah kana kadeuleun tolol teh jelema eta dah satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katuteuseuna jeung Allah masyaallah karim anu sugih eueuh papadana anu gagah eueuh papadana beunghar eueuh papadana anu sagala-galana eueuh tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah
anu seri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukumak tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti bentar ngaleng ka batu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngaleng ka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah akuarium mah deui cakal hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cak Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem dekeutkeun bumi teh kleka datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cak nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cak nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge jajanna mah kadang aya kadang heueuh wah mah kajian kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah ayo geus deket jeung Allah mah geuna jasa masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah micenan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema itu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu talamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianan eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kali sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat
aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah. Justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum, maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna. Di dieu maksiat apa tuh? Zaid tadi nama susah. Eker susah manehanana terus dagang make boronjong, masih kene aktif ngaji, aktif sholat, bahkan jeung roatib-roatibna penting. Bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet kene tahajud, bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah. Nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari nyana teh dibere ku Gusti Allah. Cik kuaring siadek dibere coba berubah apa henteu. Wah warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan. Salah terus ya geus kitu bae pokona mah. Toko aya, rumah aya dan lain sebagainya, ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS. Gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong. Atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana. Beuh kuari mah geus mantep jasa. Bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh. Pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya. Bih pohara jasa. Kakembangan di sisi mana aya. Segala rupa yang geus 500 juta. Ditanya geus jelok nembalan kuari. Dah nanya paling gaeng dibere hatena geus jore geus julid tena geus julid. Ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua keruan di speaker ngizinkeun mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji. Malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya nah ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu. Waduh Jumat adzan karak datang, bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat. Waduh geus kuari mulai salat dan teu bergaul jeung 2 leutik teu. Kuari mah masyaallah kan nelayan. Dahar ka Jati kan nelayan. Ditanya kok siapa kajati bae sih? Ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih. Anu di imah leteng hideung. Aduh geus boah mulai geus. Kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu. Di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun. Kada dengekeun asana kaceuli. Kuari aing geus jadi raja kuang-kuang geus. Berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum. Masya Allah dicoba ku Gusti Allah. Kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg. Andai kata kaulah jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun. Ieulah sarana agama, ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari. Bet jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg. Dicoba liyabluwakum. Ngeuk dicoba ieu. Kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata teh masyarakat luar biasa. Ih indah jasa kadeuleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang. Beuh mantep kadeuleunan.
sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol we jeung aya we cabe dirinya dirames di dieu sambal nage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu wau jeung leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu mah jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liya beluaku dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta iyalah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia enggak zakat barang sugih jasa poho zakat liya belu aku masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih keur diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur gering ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae jatilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunangeun ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia naonan kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak didakak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liya belu aku masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur pakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap jasa warfa ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma takum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang cepat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kecepatanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna sehingga mau balago yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah keur
dunia na lemah ibadah bae kuat, ibadah kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah bae. Nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim sorga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang, beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat, beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai, beda henteu aing ieu. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang, diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi, dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin.